semua bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye ku Aden Banteng Aden Banteng ya aya naon-naon di tenggelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya nelayan ke minggir pilih aya nu macem-macem sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya toh Simbabak coy kasangakeun nuhun percaya aya naon nya Kang anjing mun bau jengkol sia teh eta kan nangis ngadahar naon eta teh atuh mana ngadahar jengkol geus ngakanaon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol apa dicampur jeung kuda laut ya hajuri ke semua bagus ulah gusi hak nuhun mangga aya pikir saya naon ulah gusi jeung capek keraem aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui komo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu lagu cinta segitiga teh lagu naon bete lagu toka-toka ai mane bisa ngalagu bisa cincok dengdelet tumila reungit mah oh sayang boneka peot sobat rupa-rupa semua mau kejeng boneka cantik teh aing nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh teh mah aya pikir saeuy naon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh dari Nagesa teh kawin teh mun itu beja-beja pantes geuning itu beja-beja teh da geuning goreng patu sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna sarulit merenya mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit eta mah sarulit atuh goblok kabina-bina teuing ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit sarurang suit eta mah suit ai suit mah ieu anu beulah biwirna ai sia
Eta mah saung tambah saung eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe suung suung tambah beregu nah setika bani guna bina jeung ai suung mah di mana eueuh naon-naon suung sia teh ai suung mah jalan cai gini babaturan got kuluwung teh beregu Jauh-jauh kuluwung. ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya geus tong diomongkeun tah mah Eta mah Sumarni atuh. tak ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu menang di persaya Goh. Eta tah sing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkap usaha je ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong teu mampu. ku abdi anu ngagentian nya Teu mampu. naon banyak keris dipake neuteuk Potong atuh. naon kitu maneh keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno Kuris kuris jauh-jauh atuh. ya Kuris mah sok dirujak hiris sama lamun hiris diharudum eta mah tiris atuh ya teh geus Kuris ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis teh mah Kuris da kudu bisa ngabedakeun atuh. ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis Tisen. eta mah teu nyari we teh mah Tuh, aya naon nu teret teh. Naon jo huhu we. Walah, dulur aya naon baraya? nyuk curug suku gunung Nyuk cuk. Nyuk cuk. tuturubun subuh-subuh Burung luku. Ngajuk-juk lemur batur. nguru ngojug-jug Lemur batur. suku gunung cupu bledug Beleduk di dagor. aya bom hesek aituna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan kacolongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diarudum anasir masih kene balawiri lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh ya cucuk buuk mun dibaong kieu
ngadang dosa daya jangka pribadi lepat ngadang dosa daya jangka Iya di mata. Darah-ramang aji nuhun abdi mah hoyong eta bari neangan ieu bari neangan hakaneun da aing mah hakaneun teh bancet kabeuki teh kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet Muncan panggil jati diri mun hirup sasiwangan sirna tina sabegetan tujuan kesayangan tina negara daftar
Untung rokokna murah. Duh. Duh. Mula sarana dunungan kecap durajeng ngepak ulangan pinter nyari sangkang layak karasana Sibot. Hei. Gimana hei? Saya seling. Saya aja hei. Saya ada Kang Kosin. Sibot. Syah. Gimana hei? Saya seling. Tunggu heureuyang dewek hei. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deh. Kadekang nah. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien? Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana? Angkasa teh belah mana kadipaten? Bedi tuh. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kaka. Sah teh nu tadi teh euy. Teh maukeun wujud silaing. Lamun nya mah Untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki. Nah memang na aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Anya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. wah, Sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh nya onang. Emang na aing teh sieun. Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. Percaya? Di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depa tah jeung depan aing mah. Emang da aing sieun ku Gatot Kaca? Eueuh, jebrod ku aing mah. Kecil. Geuleuh aing mah caca. Gatot Kaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongkoh. Berehan ongkoh. Hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya kareuwas. Geus ya geus. Kan pada ngahapunten ka abdi. Geus. Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur. Taramat didikanana. Budakna jujur pokok. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Nyaan. dieunteugeun beuturutan ku sia. Contoheun. Dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh dah. Wah, atuh udah terhormat mah. Aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung bangsa kan. Urang pertikeun. Naon? Dewek Anterja. Kuring Gatot Kaca. Atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek. Dewek Anterja si lain Gatot Kaca. Sapertina gidig. Wah,
Gidi. Dimas, nyemah. Kuring nyemah. Semah kapit. Ngagerem. Negara meula. Kumaha ngageremna? Ngarasieum. Ilaha illallah. Ngarasieum. Sok. Pika ceper gitu. Ayo beli suara nu nyiram tuh. Ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan dua kalian. Pengen mau datang deh. Paingan kedua kalian mah ku gamusan ini. Da si anak itu. Dia buat tapak nama. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Alah. Seutik deui teh kari naik. Tanagaan. Alah, seutik deui teken. Da bisa geura sok. Tah eta geuning. Eta powerna taikeun. Seutik deui. Alah, deukeut euy. Alah seutik deui. Kurang bener geura sok. Wow. Sore sapi lapar. Naon teh naon teh? Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok. Dola tong nyaan sia baki kitu ah. Heuh atuh da nya batur ti haharegang teh kalah disuntrungkeun. Kan bae nyapertikeun. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Heuh sok atuh. Namertikeun atuh kan bae teh kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi ka kitu turunan ti saha di sia? Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disang serikeun wae atuh. Da ieu mah tuh da nyapertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teh aya naon? Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sia geudeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing da wala. Aya kajadian naon da wala? Aya musuh. Poduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Akan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kaing. Asa dibawanya di waras cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan negara. Laras ah. Muni cawerang sih mah. Eta kumake ah. Ieu teh keur didaguan ku produser. Cing alus. Ieu teh kumaha acting teh. Nanti hayang direkam. Teken kontrak sagedeung dia oge. Ah, da biasana ge ku didinya duitna nih. Aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya. Lumpata ka handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong, "Keun akang ka handap ieu." Da sia lila wae. Meuni ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka handap, jung. Kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna? Naik. Kada tangga kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur?
ya. Wah, ada kelok mah gitu. Iya. Wah, ya. Gelo siap. Wah, alah, moncong nyekek sia ngap. Moncong nyekek goblok. Ya. Capek Alah. lu. Alah, geus kolot eungap we ya. Beak tenaga, tenaga. Bro. Naonana si Bima sia? Dewek. Guruna. Ya. I don't believe you. Paduli ceuy goblok. Nah, sia kaos nu ngarti we naon artina bieu? Teuing. Ban pintu. Sugan teh ban bitu. Aing teu percaya ka sia. Paduli ceuing. What modar sia Aya itu. Duh. Anjir. Hebat euy usikna euy. Rancing geus usikna mah. Aing apa sia guru sia Wahyu Effendi nya. Percaya. Nyahoan geuning ceuing. Woi ya sia. What aya goblok what? Duh. Anjir. Eta gerakan nepi ka kitu mah. Ya, sia. Luar biasa. Wah. Keur beungeut goreng patut teh. Berwes jabrik tare nyisiran. Wah, taramani. Si berwes si taramani. Mata goreng. Nasi jempe. Nah, Walah. Si goblok jempe teh ngaheujeun geuning. Hayang hitut aduh. teu kuat. Kowe tak update tuh yo. Dah gitu ai hirup kumari tukang teh. Ai ka kumaha mawa we. Nya. Kitu tatrun. Saka eling ja aing mah. Alah. Aduh. Mana we teh teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Shalmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik, ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya, cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon, sugan eta proses. Nya, dai proses jelema mah rupa-rupa pan.
ulah waka ambek karena pemadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampe sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar cenah tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan heeh yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam heeh tak kitu kira-kira Bapak mau ambek pakai amak sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang hah jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam heeh ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye heeh tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh aing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso cenah baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na atuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina Bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir
nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya, tah ai gorowong teh naon? Oh molongpong. Tah di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum. Cerme tama sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme tama sia teh. Alah nya nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi
ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipakai nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipakai kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipaseaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun tita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter ru kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit
puguh sama kerjaan tak enak sih minta hampura ke Allah ke naon lamun dihebere hampura cah liur yeuh liur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modar itu kalau teh dari akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya di batak kehidupan dunya nya teh akhirat nya dina surat waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat waduha waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken waduhe walaili ida saja waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teh geuning la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak
lumampah ulah ngalengkah ulah pantang disemahkan angin Allah Allah jika mana-mana oke iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah kakuburan Semar teh kudu mawa susuguh tak eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu di Jakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nyaan pawongan ya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya saha abi naon cara rek cok dewek nanyakeun Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilakakeun tah papa masih da wala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi wala tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh patang dibejaja Pak geus cicing sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun cepot dan tuturkeun kaula ayo rakabat Subuk sama alah ngularas ngaranna saha abdi insya lain nu mana gadona itu meni tilu ngageblek nya tong nempo-rupana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu Alah, urang di dieu.
aya saung hayu cepot kelena rek mudu heula ka lebak ieu tuh ieu rek naon atuh dibawa ka nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug kumaha itu teh naon manehna nu nawaran jajan baso ai sugan teh rek dibayar ku didinya goblok duit ti mana ai aduh keukeun da itu tukang baso teh nagih bawa hees gitu jing meni kitu aduh ampun iya kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu namanya aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pusakra udak sana leungit tanpa lebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Asep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikitu-kitu ka aing teh alah yang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah so teh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet urang kalihitanan salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun nu ka dieu kemang ti detik sebaran sari tutup lawang sigotaka